Mak sabutnya iya menamina namanya Kang Abah Karawi Karawangsa-nya Mak sakit kurang sadayananya iya aduh sebenarnya sedang obat mutacan ayah kepindang ben di urang sadayana mangga saksen kurang sadana iya menamina seni budaya Karawi Karawangsa mangga Kang Abah sabar kaca nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha ibu-ibu, bapak-bapak uninga kana Tarawangsa. Tarawangsa teh salah hiji seni di Sunda anu kapungkur dipirik ku sepuh urang. Dina raraga kamardekaan ieu, kamardekaan teh sanes dipasihan ku Belanda. Tapi kamardekaan teh salah sawios pejuang urang belaga di Medan Perang. Sadaacana urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ku Al-Fatihah. Sin. Amin ampun ya para lu tabungnya kewujud Gusti Tuhan suci jumarna kepala luluhur sabudaya amun ka Ibu Agung Karawa Agung ka Ibu Anum Temu Buddha Karama Anum Temu Buddha Dobesna ka Ibu Rama anu jadi tukang lantaran urang gumelan di pawana nyanggakeun sadaya-daya ieu Tarawangsa ti karhun urang sadaya ti pangasih Ibu Pertiwi bumi agung bumi alit solitan silokaning pusaka diri kami ka manusia anu sarasa sasaji titis waris lo sadaya geus jadi uga nunatrat dina wangsa bumulung jadi sungsung jadi balung jadi baga pangawasa sumujud kanu maha agung sinambah kanu maha kawasa atuh ieu dipirik ku Tarawangsa ku rabab anu ngajak hudang ku kacapi anu ngajak nyaring sangkan hudang alam rasana sangkan nyaring alam pikirna salawas ngagem ka eling. Dijajab ku Raja Pamunah ngarah mapak dina lampah anu tunganina diruat ku sasajen sangkan saajen saaji sapangati jadi budi paryani anu tata titik surti turnas titik gesan ngangkang daya wangawasa Gusti dina salira anu sajati Jisim kuring nyanggakeun sekar pangiring catur kabuyutan ka paparaga agung nagara oge ka pabaratu tunggul ngadep dina batu nunggal tempat tepung ngakuring jeung nu katukang tempat tepung ngakuring jeung nu can kasorang tempat tepung ngakuring jeung kurung Bislinglang ki aloy tok enong alam padang tok enong alam Cina warga enong jagat sakleker wis takleker jagat sakepel wis takepel yang pangeran Kang Purba Wisesa Rohbani sumaraing katut lan usus asal cahaya bumi rupaning hidup
Roh hewani sumaraing jajantung getih landangmu asalna geni cahaya purana beureuh. Roh hewani sumaraing nyatana pikir lan ingatan asal cahaya angin rupaning koneng. Roh mani sumaraing lan ulet dan rasa lan awal asal cahaya bayu rupaning bodas. Roh ati sumaraing kapaparo anu nyata suci asalna tetes ing dat hiung. Robi irobi sumaraing nan udel nan bijil ti kudus robiul kudus nu ngisi roh mandra lan sakabeh manusia. Atuh kadulur kaula anu sajati anu calik di palih kula nu kalawang bakar malaikat ajal putih. Kadulur kula anu sajati anu calik di palih wetan balik mikir malaikat purba kawasa. Dan dulur kuli anu sajati calik di palih kidul tali ari-ari tur malaikatna nu sauntun rasa. Kadulur kula anu sajati nu calik di palih kaler getih putih malaikat ajal putih. Yusur tapak tilas jiwa, tapak jiwa tilas akma, tapak akma tilas sukma, tapak sukma tilas nyawa, tapak nyawa tilas mahai cahaya. Manunggal sajatining abdi kaula diri, manunggal sajatining abdi kaula manusia, manunggal abdi sajatining kaula Gusti. Atuh inten-inten ing manusia lulumpuhan pelu nafas hirup-hirup nu teu keuna ku pati langgengna, nu teu keuna ku awah hirup langgeng ku salawasi. Ahung kasusuk tunggal nu wani wenang diparupak ku cirohani, kadampit ku cirohani gunung buru candra rerang dan cilamiung nu ngajang ngidul nyakolakeun gunung hujan. Diliri ku buku citarik tetangga buku cisalak. Ayah hing ibu tihanap sang ratu 7 kalangkang ngading-ding ibu pertiwi dipunah ku raja Pamona. Jadi ahung digiling-giling angling darma saking wetan kula neda hampura anu linggih pun dika ratu sampurna. Ratu Sunda anu sajawa nu bakal nyelamkeun umat sadaya caangna cahaya pangandika pacerning jati ngungkap sadaya sang maha hyang bugal dahit tiang. Ing sudarmal lakoni teges papat sing nyaluri nutur bumi cur ngancur cahyaning Gusti. Sebahing alam sakabeh pancena ngiring kersana sup bayu kukurungan rahayu nyucuk ing waruga. Waruga cangkang manusia mangkaran cage ning hate mangka waruga ing rasa tegesna natrat nitis tulis ing sundat ha manunggal manunggaling hirup urip salawas. Manawi bahan katampi nyanggakeun kaula Gusti sadaya-daya pangawasa kagumna ka anjeunna. Bisa netepkeun dina katunggalan wujud Gusti nu Maha Suci jadi jalma anu manut kana rasa. Pacem pageuh ngalakonan diri anu cager, dina adat anu bager, dina pola anu benar, dina pangalti anu pinter sangkan pinanggih hing anu rahayu bagja waluya. Hirup waras jatining walagri negeri